Kemana mana? Ulin we jangan barudak samarangan. Ada eueuh. Ada kolot teh. Kemana wae mana saya ketemu? Aya we urang mah di imah. Di kaya teh. Ngerokok. Jangan barudak eueuh. Tong di mana? Aing di dieu. Oh, di dieu. Teh ka mana? Ya ka mana aing. Ngerokok teh. Ya ampun di kampung Serpi. Kemana mana? Pada kaal. Jauh tahu. Pada masalah kerja. Sekalian jauh ka Jepang. Mulikeun yeuh, mulikeun pangarok. Nah tadi sih. Gede teh tangan. Iya we, bener we. Hiji we tangan. Saya kerap dari ah. Naon? We geus sih. Oh, goblok kasih lanceukna deui heula asa ganteng kieu. Cabang ku aing. Baik sana ya. Cicing lah syukur dari bawa. Nasi can ini tuh. Kata santai esti. Babi jajabnya terus kenalan itu. Siti. Ayo, Ayo. Ayo. Oh, kabur-burit. Ayo ah. tong lila. Siap. Dadah. Aneng lah pusing. Aduh, bogoh. Ayo orang beraksi. Ayo. Kala mangsana eueuh lain hayu wae. Liurnya. Kan pada kau tanya. Liurnya ditampak jasa. Siti, kunaon? Iya tadi dompetna diceta, dijamret, di ditu. Jamret? Heeh. Duaan lain. Heeh, nu make kopea. Astagfirullahaladzim, iya tadi mau ge ditabrak ku jamretna. Emang teh kuna naon? Iya bujur nyeri. Aduh, urang balik urang babaja ka si Asa. Tong sirik kembali. Mas mana? Kunaon abu deui. Sandalna podi cenah dipake heula. Dipake heula ya sandalna. Naon nu kabawana? Satu ayo urang babaja ka sisam ayo. Ngara sisam nu neanganana. Ali mah abi mah dek ngiring ka teh Hesti. Usul bade ngiring atuh di abi. Terus engke mah ngomong naon ka sisan kumaha ciri-cirina teh? Make kopea. Di kopea? Heueuh da mau ge nempo teh di kopea nu nabrak mah teh tadi teh. Terus tong ciri. Ti nitip palanya. Nya mah abi atuh. Kade. Kade Neng. Lagi tadi di pikiran. Kemang ngomong ka Asam.
Kumaha ku rusuk itu? Itu adi mana? Di mana kunaon? Ka Jamretan. Ah, nu bener itu. Ka Jamretan teh nabrak madi. Ah, aya wae si kayak petegi teh ka apa bi teh urang. Heeh, jeung si Hesti, apal mau ge heueuh ka Jamretan cenah di jalan itu adi mana ceurik ayeuna mung balik. Aya ngenong di si Hesti da sieuneun cenah. Jamretna cenah di Kopeah. Geus kumaha ke jero we? Heeh. Kurang telepon bubaturan. Kurang telepon bubaturan. Burukeun karunya si Tina jadina mungeun balik manehna. Heeh. Belum kayak ya wahai adikku naon nih kampret teh. Jika jambret sagala di adi teh. Aing kudu minta bantuan ka saha. Oh, nelpon baturan cenah ka dieu ku aing. Si goblok teh diangkat nih. Sekali deui. Oh, di mana ayeuna posisi? Di mah Ya minta tolong minta tulung naon ieu maneh? Kok belum teh adi aing ka Jamretan? Nu bener ngomong teh. Bisa teh ka dieu bawa barudak? Oh, bisa ira. Heuh ayeuna? Ayeuna. Heuh burukeun heuh. Tuh tungguan urang ka dinya ayeuna. Tungguan di mah. Sok urang ka dinya meluncur ayeuna. Wae kok terus teh. Ayo. Wah, naon Hei. Bos. Mana bos? Ayo gerak ini, ayo. Ayo buru pakai sepatunya buru. Mana itu? Sarusuk ieu. Tadi nggak sarusuk tadi itu naon sih? Ah, gancang, urang mah. Iya, aya wae adi teh kampret. Aing arah kan cenah ge. Duduk biting starek deket. Aing goda ceket teh. Starek deket budak. Awan itu cenah. Goblok di helnya aduk deh. Pun HP-nya. Bila kene udah. Waduh aing sekedeng. Iya mas. Gimana? Iya, kan orang ngegeran aja lah mana? Sok, berawan. Sam. Mana dia jualan lagi eueuh deh. Kok nelponan tadi teh? Telepon bos. Sam. Keluar deh, yang telepon. Terus hari meureun bos. Wah, aku tadi iya. Roy aja lu mah. Halo. Oh. Di mana? Orang syarat ini mah. Oh, hampura bis mudah. Masa buru keluar? Oh. Tungguan sekedeng. Ah. Aduh. Gila. Weh, anjing
Alila tinggal tuh keluar teh. Aing modal heula anjing. Iya mah, mending di mana teh? Oh, di ditu anjir goblok teh aing oge jangal tadi. Itu ini orang tang layu, Bro. Ayo, ayo. Kaburu eueuh jelema mana? Parkirkeun. Gitu kan, Cang. Naik mana? Mana mau motor teh? Anjing, banyak tiruan. Oh, anjing di situ motor aing tuh cepat lah. Jalan, Bro. Sabun gitu wah ya mah kudu minang-minang papa deui euy kudu ngumpulkeun tenaga dalam bener tuh ya. Iya nu ngabangsa ieu. Dia mah nulungan. Nulungan. Asli gimana nulungan? Aduh. Tapi pan dompet ku si ieu, Ang Adi. Salah paham. Tadi teh. Bawa. Mana dompetna? Oke, tadi kan kurang 30 juta. Munggus lah. Saya jelaskan di mana lah. Paling baiknya lah. Sebenarnya.